Pan ieu limbah can dikirim-kirim. Waduh. Kumaha ieu budak garawena. Can dikirim-kirim kumaha ieu jeung begitu. Geus nangguan bos puguh ceritana nek mawa cenah poe ieu. Didaguan isuk jeung isuk eueuh keneh bae. Sabaraha poe ieu? Nya, sabaraha poe janji doang. Waduh. Coba diuk heula ka dieu coba. Ayo aing mah kos di gawe bener. Coba. Coba diuk heula ka dieu. Hayu ngomong coba ya. Yuk ka dieu tuh. Aja nek naon bos? Digerokeun. Batur keur gawe ngeunaan-ngeunaheun. Enan. Geus diuk heula di dinya. Ya yang ngomong yuk. Datang urang mah yuk pas gawe nu bener yuk. Ieu limbah kunaon ieu tadi kirim-kirim yuk. Geus tadi geus nelepon bos. Cek itu teh cenah kedeung. Didaguan kedeung jeung kedeung. Geus sababaraha poe eueuh keneh bae teu kumaha jing. Geus telepon deh. Coba. Ieu pan gawe kudu di barang layar yuk. Ieu saha ieu nu nyar nu geus berangkat yuk. Ieu kunaon di dieu keneh ieu. Pan kudu dibayar meureun isuk ieu pas Sabtu ieu. Kumaha ieu? Moal garajihan tah. Puguduk berangkat ieu ge. Mun berhubung di dina rarehe usah saha ieu. Rimbah ieu bisi anu nyokotan ber eueuh nu nyaho. Lah nek sanu nyokotan beusi. Embe ge moal beukieun kana beusi. Dasarna be embung nyear ieu mah. Cek saha eueuh nu nyokotan atuh bos beusi. Nu eueuh ge dicarokelan, ita deui ngagaloler. Kumaha coba ninggalkeunna. Geus kieu bae. Nyiar bae ulah kaganggu. Itu barang can dikirim ieu gajihan barudak ari isukan kabehan ge ieu. Daek teh gajihan ieu. Barang tadi kirim-kirim. Geus atuh heulah. Kudu bae menyiar. Ayo, guys berangkat dah. Aduh, bos bingung ati lempang lagi. Berat ini kudang lagi ya sana ieu kumaha ieu. Ya di bos tadi bere ieu duitna jeung balanjana. Nya hayang ngopi kieu eueuh duit deui. Aduh. Oh iya nya. Duit geus eueuh ieu. Barang ngemblek. Tanda-tanda dek bangkrut kitu ieu nya. Aduh. Kalieur ya. Ini motor bos. Wih, ya Pak Ustad. Tadi ya Pak Ustad, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager bos, masya Allah, belamat yo. Oh iya, Pak Ustad kemana bae ya? Yuk. Ini ngopi ya, Pak Ustad. Tenang, ulah hali wae makaluarkeun bae. Wih. Oke, tapi yang ngerokok heula ieu. Oh, siap Pak Ustad, siap. Merokok. Ustad. Dibalik tak Pak Ustad? Oh, bener. Ini segera kanyotel lah Pak Ustad. Wih, ngerokok nama ya Pak Ustad. Aduh, ya Pak Ustad ya bisa berkieu ya. Lain bos, aya naon ieu dipertikeun geur hamati tadi. Lain ieu tad. Aduh. Usaha hati amatnya. Sakieu aya barang asal hese amat dijualannya ieu. Apa tanda-tanda dek bangkrut gitu ieu tad ieu. Makanya bingung nanya anak buah, kalah hariras anak buah ya tad, isuknya anak gajihan yuk, kariut yuk, duit ya tad, aduh, uyang ya tad yuk. Atuh sajen kitu ge bos, tuh lah dibebaren jeung ngeluh usaha mah nu leutik leuk gede, ala bae eta mah ge leutik jeung leutik gedean ngebeukahan. Oh iya tad, aduh. Coba tuh tad bere-bere cai yuk, supaya barang langsung kakirim dah. Kayak saja ya barang kakirim dah.
Wah, iya nek lempang lagi. Bos, iya kumaha kula nek lempang ya? Tuh, pantat dia. Coba segera berangkat ya kan itu ya. Saya nambah heula duit. Oh, tik amat, Bos. Ayana sakitu mah ieu nu kumaha tuh. Menang naon atuh ieu nek lempang dibere duit sakieu. Jual heula barang tuh. Atuh jual boga-boga Bos, coba kula mah Bang Kuli. Geus ka ditu, tayangkeun coba ka ditu. Itana Iya, tangkulak itu na. urusan Bos eta mah jual. Heh. Dasar tuh Iya. tadi yo pantat dia. Kumaha ya Bos yo, beri 100.000 nek lempang menang naon? Ulah berangkat, ulah. Bawa dia, sudah berangkat. Atuh mang geus ieu mah kieu bae. Ai ras bae mah kitu mulai ieu na geus tah mah nyer bae saayana duit ti bos sakitu atuh geus menang-menang teko tuh tah mah. Geus ulah ieu bae, ulah centel-centel bae. Atuh Bos, nek lempang lah, saku kumaha los duit ieu, yang penting mah menang bae naon los. Panti tadi jadi bere. Geus berangkat itu ya. Oh, masa itulah, doakeun menang teko-teko ieu mah. Tadi kena teko. Ya, Anjing tutup lagi listing.